Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ningali anu jadi pemajikan kebenangan ku Panarajang nu jadi lawan. Jaka Sinangling jadi beki nafsu dina waktu harita maju ngarangsek Mbah Camati Sakti geus sayaga diri pikeun ngebendungna. Dak keduk des jadi deug. Jaka Sinangling kadorong ku tanaga lawan ngadalig deug mundur ka tukang, tulang leungeunna linu asa potong. Dina kaayaan Jaka Sinangling keur ngadalig deug mundur ka tukang, Mbah Camati Sakti nyusul tepus ku Panarajang anu susulan. Sanajan Jaka Sinangling sakuat tanaga nguras tanaga ejeng pangartina, manehna memang lain tandingan Mbah Camati Sakti. Kajadian saterusna kenyataan anu geus teu bisa disingkahan deui ku Jaka Sinangling. Runtuyan Panarajang Mbah Camati Sakti tumiba kana anggota badana, ngajadikeun Jaka Sinangling ngajengkang terus rubuh ngabebengkang. Seuk jeung cedak cebrot cebet das cengkang kebut. Tapi Jaka Sinangling henteu kamalinaan ngararasakeun ka nyeri. Dina sesa-sesa kakuatan anak harita Jaka Sinangling ngoneal hudang. Kitu deui ayu manganti duanana terus pada sayaga diri pikeun neruskeun lumakuna eta tarung. Mbah Camati Sakti nyengserikeun eta dua lawana bari nyarita semungahina. Kakara boga pangarti seperti kitu rek coba-coba ngalawanan dewek dulu, moal mampu cek lerek oge nya kangaranan ilmu nu kalitu batutna, moal bisa dipake bakalangan di dunia kajawaraan dulu, nu matak mending keneh hareumnya jadi jelema. Jaka Sinangling jeung ayu manganti geus teu hayang ngalayanan caritaan anu jadi lawan. Dina kapanasaranana duanana meh bareng dina waktu harita maju deui narajang kanu jadi lawan. Panarajang anu dilakukeun ku Jaka Sinangling jeung ayu manganti estu dina sesa-sesa kakuatanana. Henteu matak aneh lamun daya Panarajangna ngurangan, tanagana ngenoran upama dibandingkeun jeung tadi, eta kaayaan geus bisa kabaca kuno jadi lawan. Mbah Camati Sakti ngabuktikeun kamampuhan elmuna anu memang leuwih punjul batan dua lawana. Kajadian saterusna tanpa bisa disingkahan deui ku Jaka Sinangling jeung ayu manganti
Dua anak silih susul pada rubuh maring lemah dina kaayaan leles taya tangan pangawasa. Sabab Mbah Camati Sakti ngagunakeun ramo-ramo leungeunna ngarah kana urat-urat penting dina anggota badan lawan. Ngajadikeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti silih susul rubuh bari teu mampu hudang deui. Siut tak 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 tak. Cedak des dayadak cengkang keput. Sinangling jeung Ayu Manganti rumahuh dina jero hatena. Kanyataan anu ayeuna karanapan ku dirina bener-bener di luar dugaan. Malah jadi kabayangkeun mangsa maranehna duaan ditigas beheungna sarta sirahna dibawa dibikeun ka laras anting anu ayeuna geus jadi pamajikan si Topeng Mayit. Tur menta hadiah sirah maranehna duaan. Jaka Sinangling ngan ukur bisa ningali ke awang-awang bari ngomong sorangan dina jero hatena. Teu sangka nasib diri kadar awak aing jeung nu jadi pamajikan teu nyangka bakal kieu kajadianana. Teu ngeunah teuing lalakon anu disorang teh bet kudu ajalku cara saperti kieu. Ama, ibu, sigana urang moal bisa panggih deui poe isukan. Hampura ama, poe ieu poe panungtungan keur diri kuring. Mbah Camati Sakti pancuh dina tangtunganana bari ngumbar rasa kasuka sabab geus bisa ngarubuhkeun tur ngalumpuhkeun dua lawana. Cek dewek oge tadi naon Jaka Sinangling euy Ayu Manganti. Sanajan maneh duaan nguras danaga jeung pangarti tetep moal mampu ngalawan dewek mah teu. Ayeuna jadi kenyataannya. Leuwih hade tarimakeun nasib anu bakal tumiba ka lain duaan sia dulu. Jadi para dijieun hadiah ke laras anting pamajikan si Topeng Mayit. Tina balik tatangkalan aya anu kaluar datang nembongkeun diri. Terus datang nyampeurkeun ka gigireun Mbah Camati Sakti. Tetela Aji Sutra geningan. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling jadi sadar Aji Sutra tangtu aya hubunganana jeung Mbah Camati Sakti. Aji Sutra ngalenggak seuri ngumar kasuka hatena bari terus nyarita. Karasa kumaneh Jaka Sinangling? He, Ayu Manganti, kumaha karasana Ayeuna kuring buka kartu ye. Ieu Mbah Camati Sakti kawilang guru kuring. Naon anu dilakukeun dina waktu poe kamari? Eta ukur sandiwara pikeun merdaya maraneh duaan sia deuleu. Lantaran hayang nganyahoankeun ngeunaan kaayaan si Rawing. Mana ayeuna si Rawing ha? Hah? Mana nu cenah luhur elmuna hebat pangartina? Bisa nulungan kolot maneh teh ye ayeuna. Mana? Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling bati ambek jeung hanjelu hatena. Sabab tetela maranehna geus ditipu diperdaya ku eta dua jalma. Aji Sutra tetela lain sadar tapi ukur nyandiwara. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling ukur bisa ngarahuh jero hatena. Maranehna memang kudu sadrah pasrah kana sadar anu bakal tumiba. Sabab memang geus taya daya pikeun ngalawan. Lian ti eta saha anu rek nulungan. Da puguh kajadian di eta patempatan eueuh anu nganyahoankeun. Ayu Manganti ukur bisa ngajerit dina batina. Gusti Nu Maha Agung, piraku abdi sareng anu cadi salaki henteu aya pitulung ti salira. Jadi korban jalma-jalma anu kejem telenges kasasama. Diri dijadikeun hadiah ku jalma anu teu boga rasa jeung perasaan, anu teu boga rasa kamanusiaan. Ama Rawi, piraku abdi kudu kieu ama. Sedangkeun Mbah Camati Sakti harita kadenge nyarita ditujukeun ka Aji Sutra anu jadi muridna. Sutra, dewek bisa ngerti euy kana kanyeri hate manehnya ku ieu ye dua jelema. Nu matak dina ieu kasempatan keur males kanyeri ajeng mulangkeun wiwirang. Maneh dibere kasempatan pikeun ngalakukeun tindakan sakasuka maneh deuleu euy. Tinggal kumaha maneh eta mah Sutra? Saheula anu rek ditigas beheungna euy.
Aji Sutra nyerenge seuri bari terus nyarita. Si Jaka Sinangling heula Ki Guru. Sabab manehna anu geus ngarebut cinta jeung ngancurkeun hate kuring. Manehna geus lancang kumawani mika hukum ka Ayu Manganti. Anu akhirna si Ayu Manganti beunang dibobodog ku dirina lantaran pangaruh cintana. Disapatkeunana beuheung si Jaka Sinangling oge nya kudu kasaksian ku Ayu Manganti. Ku cara kitu kakara ye suka jeung puas kana hate. Mangsa bodoh rek kitu rek oge Sutra. Anu penting jawek ayeuna geus narik kasempetan nya kabebasan jeung kasempetan kai lain. Ayo gancang laksanakeun pesat bedogna euy. Aji Sutra mesat bedogna. Ngalenyap hate Ayu Manganti ningali tindakan Aji Sutra saperti kitu, bet moal wasa dirina upama ningali anu jadi salaki ditigas beheungna. Ayu Manganti nyobaan harita nyarita ditujukeun ka Aji Sutra. Aji Sutra, anjeun salah kacida jeung dosa anu lain di kieuna sabab ngalakukeun tindakan teu beda ti setan, ngabdikeun diri ka jalma-jalma anu jarahat. Sakuduna anjeun sadar yen tindakan anu bakal dilakukeun ngan ukur nafsu setan hungkul. Ulah nurutkeun nafsu Aji Sutra. Aji Sutra kalah kaseuri ngadenge Ayu Manganti ngomong kitu teh. Maneh ngeunah ngomong kitu Ayu Manganti, tapi sikep jeung tindakan maneh ye anu nganyerikeun jeung ngancurkeun hate aing henteu karasa. Masih keneh kurang tindakan sakieu mah. Kuduna di sisi teu rata kulitna. Kakara ditigas beheungna. Ingetkeun, maneh duaan anu geus ngajadikeun si Aji Sutra jadi kieu ye. Tapi anjeun kudu sadar Aji Sutra. Anjeun lain anak setan atawa hewan. Bapak anjeun oge tara kejem jeung taleungeus kitu ka sasama. Maneh geus teu kudu nyobaan mapatahan aing sadeuleu. Geus eueuh hartina omongan maneh. Supaya maneh leuwih ngarasakeun kumaha nyeri hatena aing. Ayeuna si Jaka Sinangling rek diruksa kelas si ayeuna beungeutna ku dari aing, memeh ditigas beheungna. Aji Sutra dina waktu harita ngalengkahkeun sukuna ngadeuketan ka lebah Jaka Sinangling anu ngagoler tanpa daya. Sanggeusna deukeut ka lebah Jaka Sinangling, Aji Sutra awakna semu dongko ngantalkeun tungtung bedogna kana pipina Jaka Sinangling bari njarenge seuri terus nyarita. Rasakeun si ayeuna kumaneh Jaka Sinangling. Memeh ditigas beheung, rasakeun heula ye. Kumaha rasana beungeut disisit ku badog aing sia. Kan jadi hate aing can aya nanaon deuleu lamun dibandingkeun jeung tindakan dewek dina waktu ayeuna sia. Jaka Sinangling geus teu bisa majar kumaha. Ukur ngarahuh jero hatena bari pasrah kana nasib anu bakal tumiba dina waktu harita. Tacan oge Aji Sutra ngagerakeun bedogna, ngadada Aji Sutra ngagerok kaget bari awakna ngajengkang ka tukang sabab aya jirim anu ngajorelat puncat langsung ngasupkeun panarajangna ka Aji Sutra kana lebah dada jeung iga burungna. Corat jeleng hiuk jebrot jebet das. Wah. Cengkang bangkieung dari deui. Aji Sutra jeung Mbah Camati Sakti pada kaget ku jirim anu anyar datang dina waktu harita nu taya lian ti Nyai Windu Aspari geuningan. Tacan leungit kakagetna dina gerakan anu cepet Nyai Windu Apsari leuwih ti heula ngabebaskeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti tina panglumpuhanana. Gerakanana henteu kaburu dihalangan ku Mbah Camati Sakti lantaran di luar dugaan. Sanggeusna ngabebaskeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti tina panglumpuhan. Nyai Windu Apsari ngajorelat luncat deui bari pancuh nangtung di hareupeun Mbah Camati Sakti. Mbah Camati Sakti si setan galunggung neuteup ka jirim anu anyar datang bari terus nyarita. Lancang maneh make jeung kumawani nulungan ngabebaskeun si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti. Saha maneh sia? Dina sikepna anu tetep tenang,
Tapi dibarengan ku kawaspadaan, Nyai Windu Aspari terus nyarita. Kula Nyai Windu Apsari, guruna ayu manganti. Kangalanan anu jadi guru ka murid, itu dai kanu jadi salakina murid, pasti mikanya asa pinuna dolo. Jelas, muamikan upama eta salaki jeung pamajikan kudu dibawa ku Andika. Jalma-jalma anu teu boga rasa kamanusiaan. Jadi jelas, kula wajib ngebela kanu jadi murid. Jadi maneh teh guruna si ayu pangantinya, guruna si ayu pangantinya. Alus lamun kitu mah oi. Sabab dina poe ieu dewek bakal merenan tilu nyawa sakalian deuleu mun kitu mah nya. Maneh datang ka dieu sarua jeung sosoroh kojor sia deuleu Apsari, ha? Dewek si Camati Sakti, fungsi gede ngaran maneh, tapi terus terang ilaing moal mampu ngimbangan ajen pangarti dewek sia. Ulah sombong jeung takabur Camati Sakti. Sanajan Andika boga ilmu saluhur langit, tangaranan dipake pikeun ngarah ngarinah aja ngabinasa ka sasama, tetap tina lampah anu salah. Kula mah make kudu risiku pati rempan ku acal. Upama teh mah memang bakal aja binasa ku Andika. Nyata maneh geus nekat lamun kitu mah. Hirup geus bosan merenannya. Aral hayang buru-buru kojor lin. Hade, lamun kitu dipodaran sakalian ku dewek dina waktu ayeuna sia. Nyai Windu Aspari langsung ngawangun pasangan. Manehna bisa ngarti Mbah Camati Sakti lain lawan anu enteng, tapi jago kolot anu geus lila makalangan di dunia kajawaraan jeung asak pangalaman. Geus teu kudu loba carita deui Camati Sakti. Lebih hade urang pada buktikan kemampuan diri masing-masing. Urang pada ijen jajaten sia deuleu. Up ya. Nyai Windu Aspari sigana bae geus teu sabar, harita langsung miheulaan Narajang. Panarajang anu dilakukeun ku Nyai Windu Aspari tangtu be panarajang anu teu bisa dianggap enteng, tapi ngaranjug kaget anu lain di kieuna. Sabab lain bae Mbah Camati Sakti bisa nyingkahan panarajang nu jadi lawan, tapi mangsa bantro kakuatan ngaliwatan leungeun anu pada dieusi ku geter tanaga lapisan masing-masing. Nyai Windu Aspari ngadaligdeg mundur ka tukang sababaraha lengkah kadorong ku kekuatan tanaga lapisan nu jadi lawan. Lebah dieu bisa kaharti tanaga lapisan Mbah Camati Sakti leuwih kuat tibatan tanaga lapisan Nyai Windu Aspari. Ayu manganti jeung Jaka Sinangling anu ngabandungan lumangsungna eta tarung nyobaan nenangkeun hate jeung pikiranana anu tagiwur lantaran ngarasa salempang. Inggis Nyai Windu Aspari eleh jajaten kuno jadi lawan. Dak keduk des keduk des dalideg jadi jeg. Nyai Windu Aspari gancang dina waktu harita mancukeun deui tangtunganana, sedengkeun Mbah Camati Sakti seuri bari nyarita nganggap enteng kanu jadi lawan. Sanajan bener boga ilmu anu lumayan Aspari, kangalaman dipake nyinghalupan dewek moal bisa deuleu euy. Ilaing moal mampu ngungkulan jeung ngimbangan ajen pangarti dewek sia.
Gunakeun sakabeh tenaga jeung pakarti maneh si Aspari. Mbah Camati Sakti si setan galunggung bangun anu yakin kana kamampuhan dirina. Yen Nyai Windu Aspari moal bisa ngungkulan ajen pangartina. Andika ulah tak kabur Camati Sakti. Kula can rumah saele jajaten ka titih pangarti dalo. Urang teruskeun deui ieu maksudna tarung sia. Mun memang itu geus eueuh kasabetan teh pikeun maneh dina waktu ayeuna nyalmetkeun diri si Aspari, bakal paeh pabalengan ajeng si Ayu manganti katungsi Jaka Sinangling dulu. Ayo sia maju deui Aspari. Cerat cileng. Nyai Windu Aspari harita maju deui narajang nguras tanaga ejeng pangartina. Nekad pikeun ngadu jiwa jeung tibatan kudu ningali atawa nyaksian Jaka Sinangling katut ayu manganti binasa ku jalma-jalma anu geus teu boga rasa jeung perasaan. Sanajan Nyai Windu Aspari nguras tanaga ejeng pangartina, naker ngarangsek ku panarajangna. Tahapan ajen pangarti Mbah Camati Sakti memang leuwih punjul. Kajadian anu saterusna mangrupa kenyataan anu memang pait jeung peuheur karasana pikeun Nyai Windu Aspari dina waktu harita. Sabab runtuyan panarajang lawan geus teu bisa disingkahan deui sakumaha mistina. Mangsa ngabendung panarajang anu jadi lawan oge, tetep eleh kuat tanaga lapisanana. Antukna runtuyan panarajang Mbah Camati Sakti tumiba kana anggota badana. Cek cileng dak jebrot cirebek des des. Bangkieu daligdeug cariceng. Nyai Windu Aspari meh-mehan rubuh lamun teu bisa buru-buru ngajaga kasaimbangan badana. Gancang Nyai Windu Aspari mancuhkeun deui tangtunganana, neuteup kanu jadi lawan bari sumengir nahan ka nyeri. Jarak Nyai Windu Aspari ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti leuwih deukeut. Harita ngareret ka eta salaki ejeng pamajikan, terus Nyai Windu Aspari nyarita lalaunan. Ayo, sok burukeun tuan, tinggalkeun ieu patempatan. Pangorbanan kula sadadan nepikeun ka binasa kudu jadi lawan bakal aya hasilna. Hartina teu mubadil pangorbanan kula. Sok gancang buru tinggalkeun ieu patempatan. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti jadi pada bimbang hatena. Bet teu mikeun hate maranehna upama ninggalkeun Nyai Windu Aspari di dinya, anu akhirna nepikeun ka kudu jadi korban ku leungeun Mbah Camati Sakti. Ningali Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti kalakah caricing, bari ting harulang jiga anu bingung. Nyai Windu Aspari nyarita sakali deui dina sikepna anu tandes. Ngadagoan naon deui Ayu? Hidup tuan lamun teu buru-buru ini nyalametkeun diri, ngamangpaatkeun ieu kaayaan. Anu hati hidup tuan teu hormat aja ngajanan ke diri kula. Di mana kula aja, tangtu moal aya hartina, moal sampurna. Tapi bakal jadi arwah panasaran. Sabab boga mulin anu teu bakti aja ngajanan kanu jadi guru. Gancang ari ini kaitu. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling sanajan bari jeung hate mah dina waktu harita berat, kapaksa indit ninggalkeun eta patempatan lalumpatan. Bareng jeung gerakan anu dilakukeun ku Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling, Nyai Windu Aspari dina waktu harita ngajoralat luncat maju narajang leuwih garang batan tadi kanu jadi lawana. Aji Sutra ningali anu kabur gancang dina waktu harita nyusul terus ngahadang ngahalangan. Tapi runtuyan panarajang Ayu Manganti tumiba kana anggota badana, ngajadikeun Aji Sutra rubuh ngabebengkang maring lemah. Dak jebrot cirebet des des. Wah. Sanggeusna ngarubuhkeun Aji Sutra, duanana dina waktu harita nakar deui tanaga, lalumpatan ngamangpaatkeun waktu anu samporet. Bisi kaburu kasusul ku Mbah Camati Sakti upama geus hasil ngarubuhkeun Nyai Windu Aspari. Mbah Camati Sakti amarahna bener-bener jadi tumplek ka Nyai Windu Aspari.
lantaran sababna Nyai Windu Aspari Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti bisa ngaloloskeun diri. Sanajan Nyai Windu Aspari nguras tanaga jeung pangartina, tetep teu mampu ngarubuhkeun atawa ngasupkeun Panarajang kanu jadi lawan. Sokomo Nyai Windu Aspari tadi geus kabeunangan ku Panarajang Embah Camati Sakti, teu matak aneh lamun tanaga jeung kacepetan gerakna ngurangan. Dina kaayaan seperti kitu, Nyai Windu Aspari jadi eleh cepet. Leungeunna beunang ditewak ku Embah Camati Sakti. Anu saterusna leungeun Embah Camati Sakti anu nyeklan leungeun lawan, metakeun kakuatan ceklanana. Kadenge sora anu ngarekek nandakeun tulang leungeun Nyai Windu Aspari remek bubuk. Suk syuk kap sak karakak. Memeh Nyai Windu Aspari bisa ngalakukeun gerakan anu sejena. Tacan leungeun rasa nyeri dina leungeunna anu remek bubuk ku panyeklan Embah Camati Sakti. Harita beheungna oge dicekek tarikna keranan, nepikeun kaletahna ngelel sarta panonna bunceli. Saterusna ngacerit panjang lantaran tulang beheungna remek deui bae ku ramesan ramo-ramo leungeunna Embah Camati Sakti. Tina bibir Nyai Windu Aspari muncrat getih anu masih keneh haneup. Saterusna awak Nyai Windu Aspari dibantingkeun satarikna, ukur ngerejet sakedeung. Anu saterusna mah cicing pikeun salilana. Mbah Camati Sakti ngararet ka Aji Sutra, mundelik ngambek bari terus nyarita. Maneh padar-padar palakug Sutra. Si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti kalakati antepkeun ka labur sia. Awo pisan tanggung jawab maneh, oi. Bener, lain ngabantu maneh mah Sutra sia. Aji Sutra tungkul bari nyobaan ngajawab lalaunan. Dicobaan di halangan apanan tadi oge Ki Guru, tapi ajen pangarti kuring memang disahanapeun maranehna nu matak teu bisa naon-naon, rubasa memang teu mampu Ki Guru. Mbah Camati Sakti narik napas panjang. Memang bener cek pikirna, salah kangarana nembleukeun ka Aji Sutra anu kamampuhan ajen pangartina aya disahanapeun Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling. Mangas mantong lo ngomong sia, Aji Sutra. Leuwih hade urang susul teangan ta si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti euy. Dewek boga kayakinan anu kabur moal bisa jauh deuleu. Sabab danaga jeung daya tahanna pasti ngurangan sabab geus kabeunangan ku Panarajang dewek. Hayu urang susul anu kalabur teh euy. Kitu ijiran Mbah Camati Sakti dina waktu harita. Geus kitu mah duanana terus arindit, rek nyusul jeung nyusud anu kalabur. Naon anu jadi ijiran Mbah Camati Sakti memang henteu nyalahan. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling mimiti ngarasa leuseuh tanagana sarta anggota badan anu tadi kabeunangan ku Panarajang Mbah Camati Sakti karasa nyaleri. Lantaran rusuh jeung asa diburu ku waktu, dibarengan ku rasa kasalempangan, dina waktuna tadi ngaloloskeun diri teh jadi taya anu dituju, estu sakulumpat sakulampet. Antukna duanana jadi bingung sabab jalan anu disorang lain jalan anu nuju ka Pelemburan. Nyelang leureuh sakedeung bari mulihkeun tanaga jeung ngatur napasna. Ayu Manganti anu harita kadenge cumarita kanu jadi salakina. Urang lepat ieu mah lumpat teh Kang. Da jalan anu disorang teh sanes nuju ka Pelemburan geuningan ieu mah. Jaka Sinangling ungeuk bari terus nyarita. Memang bener Ayu, lantaran urang rusuh jeung salempang bisi disusul ku Mbah Camati Sakti. Tadi urang jadi teu puguh arah waktu ngaloloskeun diri. Ngan wayana be urang ulah lila teuing nya leureunna Ayu bisi kaburu Mbah Camati Sakti nyusul. Paroman Ayu Manganti jadi riuk sedih.
ras inget kana nasib anu jadi guruna, rela ngorbankeun dirina demi kasalamatan Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling. Karunya ku Ibu Windu. Nu kakumaha ayeuna nasibna, Kang. Nu jelas anjeunna ngorbankeun jiwa ragana demi keselamatan urang duaan. Teu sangka bakal kieu lalakonna. Jaka Sinangling narik napas panjang. Manehna bisa nggak maklum karena kaayaan perasaan Ayu Manganti. Sabab waktu tadi oge geus ka Bandungan. Nyai Windu Aspari memang geus teter, henteu mampu ngimbangan atawa ngungkulan ajen pangartina Mbah Camati Sakti. Jaka Sinangling kedal deui lisan, ngabeberah hate nu jadi pamajikanana. Akang bisa ngarasakeun kumaha perasaan Ayu dina waktu ayeuna. Tapi naon rupa anu lumangsung dina runtuyan ieu kejadian memang di luar dugaan Ayu. Bisa dibayangkeun upama Ibu Windu henteu datang nulungan, sirah akang teh meureunnan geus dibawa ke tempatna si topeng mayit sarta pikeun dijadikeun hadiah mas kawin keur Laras Anting. Teu sangka Laras Anting jadi kejem kitu.